Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di channel Mustari Kampak Channel. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak di dia rek carita naon Ki. Ayat teman Ki Kampak arana Bedil panggilana. Geninganan Bedil nya baheulana sok tukang bebedil arana masih Adim. Tah di dia rek carita Ki Kampak. Ki Kampak teh pernah belajar naon mobil di manehna. Manehna pinternya. Geus tapis ngakukeun kumaha kanu mobil. Mobil mah entong-entong mobil leutik nu zaman ayeuna cenah. Kontainer ku aing diparkirkeun di tempat sempit padahal mah bohong. Begitu Ki Kampak nanyakeun ka tetanggana eta kontainer diparkirkeun si dapur batur ngaboroyok sabelah. Nepikeun ka menta ganti manehna beak 3.400.000 nya da asbesna ge palareupus cenah. Tukang baso kadepak cenah nya nepikeun ka pites sukuna manehna ngaganti. Ki Kampak diajarkeun ku manehna nya. Begitu diajarkeun teh bener. Manehna sembrono sugan teh boga SIM padahal can boga SIM. Begitu diajar manehna heula nyontoan. Aya hayam jago kageleng, eta hayam batur kageleng. Moal naon-naon cenah. Hayam mah cenah asup ka kolong mah aman, lain aman bletuk kageleng. Maju deui ka hareup. Eta anak embe batur kageleng. Ki Kampak biki keung, ampun. Geuningan padu wae nya. Sembrono si ngoreng teh. Begitu mundur saeutik manehna ngagasnya. Di tukang cilok, jebret tukang cilok ngeboroyok. Aduh, pusing, pusing. Ki Kampak kabagian ngagantian mayar cilok 250.000 ucutan. Tungtung jadi ngadaang cilok anu sesa tadi bumbuan. Apes sing daeng latihan yang ieu mah. Mendingan ka tempat anu bener lah, tempat kursus daripada latihan yang nu abal-abal. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.